tah indung maneh teh baheulana teh keur parawana teh awewe baong. Indung maneh teh jablay. Indung maneh teh Salome alias satu lobang rame-rame. Indung maneh teh perek dongdot. Sarua sesuai sia dina impian teh maneh nu miyuni tarompet teh goblok. Naon ai sia? Ditilik-tilik bener dipapai dirasa-rasa. Si horeng bakal panggih jeung maneh. Ai sia kunaon teh irung meuni panjang-panjang teh disebut bonteng dan lain bonteng. Nah sia teh sok sanajan kieu oge aing madadak sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Aduh jajing beuli hayang dipuji. Naon teh geus tidur lu jeung aing goblok. Bener sia dina si cepot aing pisan. Lamun kitu carana hayu urang oko begalan paci jeung aing nah teu kudu make fisik. Kumaha? Teu kudu make fisik. Ai kitu hayang kumaha? Oh pahina-hina sia jeung aing. Aduh anjing sok atuh kitu mah aing hanas masang aing lah sok hayang nyaho we aing mah da manehna mah irungna mah panjang aing mah sakieu kasepna jiga Roy Martin maneh heula aing heula sok we maneh atuh loba sia teh pan maneh nu boga ide nah sok sanajan aing nu boga ide maneh we sok mimitian ieu beres lah. Si nongkrong bool sia. Duiting nyeri hate aing. Si buduk nyeri hate. Si irungna jiga terong, teu nyeri hate aing. Si biwirna jiga lauk teri goblok, nyeri hate teh sajik. Teu demi Allah nyeri hate aing. Eueuh nyeri hateun aing. Bener teh ieu teh si parises goblok sia si tukang rongsok nyeri hate aing mah sok beakeun kayaknya si dilegleg ku corona jadi koredas anjing teh nyeri hate beneun anjing aing wae sia teh aing mah babari we kieu si beak sora sia sing ngagawekeun aing aing mah daek nanyakeun. Naon anjing? Ai sia wawuh hayu sia. Ya wawuh anjing nu ngalahirkeun aing yang panindung aing anjing. Tong nyerenteng atuh goblok sia teh kalem we atuh kalem. Biasa we atuh sia teh. Make jeung nanyakeun wawuh ka indung aing panu ngalahirkeun aing teh indung aing anjing. Dengekeun heula riwayat. Aing maneh lahiran tahun sabaraha? Tahun 86 aing kolot aing berarti kayak gitu kumaha tah aing mah apal riwayat maneh dilahirkeun ka alam dunya teh kumaha tah indung maneh teh baheulana teh keur parawana teh awewe baong. Indung maneh teh jablay. Indung maneh teh Salome alias satu lobang rame-rame. Indung maneh teh perek dongdot. Anjing, naon nyeri hati teu goblok. Maet nyeri hati ceurik sia teh. Riwayat maneh bisa gumra-gumlar ka alam dunya teh tah baheula indung maneh memeh ngalahirkeun maneh teh ngarujak ladana bebeakan. Siki cengek
siki tomat ya siki asem ngahiji jeung maneh tamaneh teh barang dilahirkeun teh bijil teh lain tina palawangan anu sanyana tina naon sia tina liang bool jadi maneh teh gumra-gumlar ka alam dunya teh bareng jeung waduk siki cengek siki naon teh siki tomat teh eta teh kapilanceuk ka maneh anjing jadi anjing eleh goblok aing mah dek nanyakeun we naha maneh teh ayeuna teh kalanceuk teh kumaha aya ka siki tomat teh eta teh na kapi adi na kapi lanceuk alah anjing nyeri hate teu anjing manyet nyeri hate mewel blok situ ulah kitu anjing ganti anjing gelut aja aing sok jeung aing naon sia init ari aing dipelak kudu ngawayang goblok ganti anjing gelutnya mondong kitu anjing adil demi Allah aing mah bohong aing geus sia aing kumaha gelutnya gelut adil jeung aing gelut adil kumaha asa teh lamun cek aing ceungeul anjing tuluy lamun cek aing ulah-ulah sia bener sok sportif jeung ayo Sudi ajik kira kadar nenggel sakali kudu dibeulem dina sieun neraka. Woi. Tidak ajik. Nengal. Aja kemana? Ulah tuh goblok deuk maksa. Dengekeun ku sia naon? Jalma nu sok maksa teh dibeulem dina sieun neraka. Paduli teuing da nu dibeulem lagi aing lain maneh. Jadi gua maju dek nenggel aing mah. Darah aja gak iso. Iya.